guys, jangan lupa di subrek ya. Like dan komen. Selamat menonton. Aduh, cuma kunyangan gawe atau merenjang di ditu jang tanur sawah isuk nyangan gawe atau ima yo ini sawah isuk kan. Pek lega di sawah nage. Biar dengan barang mulus juga nih barang mulus nih. Kalau salah dia ya Sia jika si betet teh euy anu magalai sawah dewe kamari siapa nih deui jeung deh kamari di sawah dewe ayo euy sia ka mana maneh sok tenang sia tunu kana waktu ningang kena mangsa apa pangijing dewek utari teu menang dipungkir kadar teu menang disinglar papangi sia ayeuna mah yo Karim yo jawara yo asanya anak Karim ngadatan mah euy aing sieun kudu kumaha euy tapi mah sieun betet yo anu ngabogaan tato anak cicak lah edos kapalang kagok yo kagok borontok kapalang caramang yo yang teu jeung betet yo kirana mampu majing di jawara iya bener kudu ngamat lain sopan yo jelema yo aduh anjing sama nih ada jelema Pak Karman lain sama nih hujan barujan mandijan modal isi kamu hujan kudu tak kali itu manehna kitu kolot maneh kitu kitu Karman tak keren ayo aku subuh aduh kudu ngajurus ya mah sok sek coba jurus naon jeung dewek sok hidup mah nyangsang dapaleun yo elmuna yo gede yo aduh
Orang sebut Karim atuh ye, Jawara ye. Jadi weh, jeung asa sing hitam tadi. Aduh. Wajah rezeki. Rezeki euy. Tungguan si Mang Karim. Jangan sakitulin kemampuan maneh teh. Tungguan sia, Karim. Naonan dia cepet teh kabur. Aing paling ke lama Aing arek cacaten aing ku Mang Karim euy. Bener Mang Karim euy lain sama neh aja mana euy. Aing ge preman sakitu kieu tato barenel. Cap cak cak. Nah ada kuat teu ngaruh. Aing kudu kumaha sih euy. Wah itu bejakeun ka budak dua piraku aing ya. Aing rugi aing dari puna sorangan aneh budak dua. Henteu tekan kapis. Dis, di udah ka euy. Kita mau juga. Buang itu, buang ini. Cuma ojegan, aja nggak rumah kubu, udah kumahai. Dis biarlah deh euy. Siap. Yang kudu cer ngopi nanti ya. Ya. Oh, kenalan, Bu. Kenalan nya. Wah, ya mah biasa we, geus liar nungan ojek nih. Oh, bapak teh. Balik ah, balik. Hayu lah. Angka beli burit. Hayu lah. Balik we, sekalian. Ayo. Wah, geuning eta. Hoi, tuy. Hoi. Naon, Patuy, gawat kunaon teh, gawat kunaon. Gawat kunaon teh, gawat kunaon. Mang Karim aing ngamak euy. Mang Karim ngamak. Ku aing geus sia mah jeung kitu we hirup teh. Adik. Kunaon eta? Adik, kan sambut lah. Adik. Oke. Urang ngobrol ya nama. Patut tegas kieu euy. Heeh, cicing lah cicing. Kunaon teh, gawat kunaon? Mang Karim aing aduh we. Mang Karim kunaon teh? Masalah kamari teh atuh urang sawah ditu dulu. Oh, kumaha terus kumaha? Ika euy urang parasea euy di jalan ditu. Parasea eleh jajaten ku Mang Karim. Sia mah jeung parasea weh kabeukina teh. Ieu teh. Hirup mah kudu cara cai. Cai kumaha tuh? Hirup cara cai teh kieu. Dengekeun nya, heuh pepatah ieu ti dewek. Oh, cai teh kumaha ieu tuh? Hirup cara cai teh kieu teh dengekeun. Oh, hirup cara cai teh kudu pinah cai, pinah tampian. Ibarat cai kumaha teh? Hirup ibarat cara cai teh kudu pinah cai, pinah tampian teh kieu teh. Kudu bisa ngabedakeun bahasa jeung perilaku ari manusia mah.
sanajan urang boh kaitu liliaran atau panyabaan ari ngaran-ngaranna dina peribahasa mah kudu bisa ngajaga, kudu bisa ngabedakeun mana anu kolot mana anu ngora. Bilangku bahasa teh kudu bisa ngabedakeun mana kanu bahasa kanu kolot kumaha sopan santun teh dijaga. We pikir erek naon aya nama kituan bikin kita hareupeun tuh pajukeun lembur urang. Aha ieu lembur teh dipajukeun usaha deui. Iwal ti wadah carangkana teh sok aya di depan muda. Sok kreatif anu alus teh pajukeun. Gunakeun otak teh. Pikeun kolot atuh. Teu bisa wala kaya kumaha. Anu mere sarana kolot ibarat mah anu ngagunakeunna ngajuna usikna bodak ngora. Sahur sepuh utamina urang iman kedah pengku sujud kayang agung sangkan hirup telingung sujud kayang Bikin contohan urang ke masa depan barudak-barudak anu ayeuna gadieun pemuda. Ieu contoh halus urang. Tah kitu ka pemuda teh kudu aralus urang pemuda teh. Urang pajukeun hayu urang bela bakti ka bangsa jeung negara. Kamu teh dipajukeun di daerah urang kumorak-morak erek usaha deui. Iwal teh morak-morak urang kabeh masyarakat anu majukeun. Heeh. Wah, benar tuh ieu mah euy. Perilaku teh kudu dirobah ieu mah tuh euy. Heeh, perilaku bahasa teh kudu dirobah teh. bener euy. Aing deh katuy euy eta pepatah maneh teh. Kuat asa nyerep ieu kana hate sanubari bener-bener. Nah, gitu kudu leuleus hate mana teh. Cing karunya kasih RT euy. Si RT tempo mana banting tulang bebeakan kitu kieu. Mamajukeun lemur dibersihan jumsih unggal poe Jumaah. Kumaha? Bantuan kumaha kitu ka pemuda. Bila perlu ka Karang Taruna gunakeun jeung RT sok badami kitu kieu. Oh, atu-atu ari kitu mah haneka anu haneka taun. Ge. Wah, gimana teh euy? Ah, biasa teh geus sudah girig di ditu ning. Lain di Kak Bitet mana siga gegering nyaman kitu tang ngomongkeun naon euy Kak euy. Ah, biasa teh. Benar pepatah mah teh. Di mana we geuning nya patasa nyerap ikan hate ah. Nang patah naon teh? Ya asa kamari. Asa parasian ning di Mun Karim gitu. Aduh, ereh gaten. Nah kumaha eta teh Kak? Kamari pan urang ning basa di ditu ning gelut di sawah ning. Aduh. Nah kumaha eta Mang Karim teh kamari teh uang ngakalakeun deui. Heuh panggih tadi jalan ning. Aduh, Ah. Kak. Dudar meureun. Heuh kuat. Aduh, nyaan. Eleh jajaten teh urang. Aduh, Mang Karim. Aduh, siapa? Tong kitu euy jeung kitu sia mah hayu atuh ayeuna pokona mah jeung Mang Karim. Ari kitu rek kieu kajen minta damai lah ayeuna jeung Mang Karim da geus puguh meureun kabargi kasalahan eta teh meureunan kanyawana euy nya. Heeh, nyata. Aduh, Eta ayeuna urang ka Mang Karim pokona mah ayeuna mah. minta dihampurannya. Atuh kumaha we urang teh ulah tika sampai ngerakeun lah di lemur urang-urang keneh pan teh meureun Mang Karim teh di dieu keneh heuh nya. Nyata heueuh. Tah kitu ayeuna mah sok we. Tanya ka urang nyata teh. Salebur mah teh kuduna urang teh silih pajukeun, silih junjungkeun sok urang teh. Anu teu bisa ge bakal jadi bisa lamun urang ku ayeuna bebarengan lamun ayeuna ku pepasiaan kitu. Ayeuna urang jadi jauh da duluran oge. Are kumaha soknya teu. Pokona ti ayeuna teh hirup maneh kudu dirobah, ayeuna mah ti semet ayeuna ieu ka hareup ulah tika sampe ayeuna antara urang duduluran teh ulah tika sampe ayeuna tika pepasiaan jiga model kamari. Maneh kamari kuat pepasiaan lin jeung Mang Karim teh. Eta ayeuna mah geus lah maneh kudu bisa ngarubah sikap, ayeuna maneh meureun preman dieu. Ayeuna meureun itu istilahna itu kolot, maneh kudu bisa ngarubah sikap maneh lah ayeuna bukan namanya. Omat di RT mah sakitu we pokona mah kade ulah diulang deui. Wah, nama teh. Oh, teh deka anu dek nya poe ka pepatah RT ka anu.
Heuh kade omat eta tuh ayeuna kuat. Di papatahan ti ayeuna tah ulah tika sampai tiga yang mangkarim deui lah ayeuna nya. Pokona mah ayeuna rek ka mana ayeuna tujuan? Anu dek mang kapingnya lah misalkan era ieu tuh. Oh he gaya tuh heuh nya. Teh da rek ka beladir lah. Oh saya. Ayo ayo. Ke mang kawalim ah.